gemuk panginten ieu teh kayu. Kai eta teh nya. Jarang ieu teh naon teh kapol. Ah. Kumpulnya tadi jam sabaranya jam 7 tadi makan teh pas ada nganter ke kapung. Oh, Ini kudu puput. Mama damang istri si Ucan. Alhamdulillah. Ke sana gitu. Baru kesini ya, kata mama jangan suka masak.